Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya danget aina ya. Mantap pokoknya malah baraya ya. Daya para sehu-sehu cenah nuju nyara rantai terus beres di Kararabon ya. Terus beres aktivitas tah. Gening aya Haji Eman baraya ya CS-na Kang Haji Channel. Waduh. Metoha teh jadi tanya. Waduh, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Aduh, iya. Oh, kumaha damang Kang Haji Eman? Alhamdulillah jang Ustad. Oh, nya. Abdi teh bade naon udar-idar sugane gaduh milik gitu. Oh, nya udar-idar anu gaduh milik. Sok aya nu ngalangkung-langkung dina motor sugane nu ngagejelig gitu. Tahu. Nya. Oh, dimanfaatkeun nya. Tah gitu. Nya, tadina teh cenah ieu teh Kang Haji Channel teh bade nganjang perkawis sampeu teh kumaha ieu teh? Ari sampeu mah abisna teh da kumaha cuaca Oh, gitu. cuaca kumaha? Amun cuaca cerah abdi bisa katongo. Nya. Beda jalur atuh jam. Oh, gitu. Beda jalur cenah. Beda jalur, pokoknya jalur nu ka ditu. Nya. Karet. Oh. Mane ulah jalur lieur wae hirup teh. Ayeuna teh kolot. jalur anu rek ka sawah. Oh, tak kitu ari jadi kolot ulah luar leor. Oh, benar. Lain. Kapanggih mane kamari jalur teh ka ditu luar leor. Eta rek naon eta? Eta teh aya incerkeuneun, Oh. aya anu hiber bodas. Buru-buru we nyanak keresek. Nya lain kereseknya lain keresek samarangan. Naon? Tuh, ramang jaring. Oh. Bade ngalamanu. Oh, sugana gitu. aya milikna. Tah, kitunya. Goblok. Gitu. Lain aya kumaha jadi ieu teh Jerman yang Bayern Munchen. Wah, ane keputusanana mah. Urang menunggu ya matak maneh bieu digoroan teh kudu positif. Tamana susuganan gitu eta mah karek rencana. Oh, rencana. Nah, abdi can ningali permainan anu benar. Menunggu maneh teh lalajo. Jadi orang nungguan maneh bieu maneh mau paju ka sawah. Urang keputusan dirinya jadi mah bener. Lalajo teh ningali kondisi badan. Badanna nu kumaha? Badan sehat, abdi ngerempret. Tuh cenah Kang Haji Channel. Tiap poe, tiap peuting teh. Tapi lainnya. Tapi dirinya sok ngalakonan ibadah. Nya eta mah nomor hiji. Nyata sae amun ente ngalakonan 5 ibadah nu 5 waktu awak teh sehat jeung digawe oge sumanget. Mau aya keluhan naon jang Haji Eman. Are eta mah abdi diperlukeun. Tah sae kitu mah sae. Ya amun abdi ngalakonan eta kaliwatnya eta mah abdi dihijikeun bisa kaliguskeun nara jongjong. Oh, ya. Biasa gitu. Biasa eta mah kumaha. Ya eta mah lah atur-atur. Lain jadi wah, Atur-atur kaos pada melanai proyek eta teh. Wah, eta mah da beda di jalur. Teu beda jalur kudu raras. Eta mah beda jalur, eta mah kumaha kewajiban urang gitu amun abdi waktu. Tapi kade ulah unggal poe kituna. Waktuna adan abdi yo ningali cuaca rek adan nya urang teh ngaso heula. Mun tah sae ari ku kitu mah sae. Siap-siap kacai Mohon. gitu amun abdi nyanak salin itu dia dari soga aya mati. Tah ieu pangarsa. ya. Teh janten teh ieu. Di kelaka abi mah hilap teras emut Abdi kayana. teh ulah dicepengan we kieu ieu teh nyeri mah manggol pasti. Punten wae. Besi ieu asup. Lain Kang Haji Channel nah ieu teh bet disebatkeun mitoha teh jadi kumaha sejarahna ieu teh. Abdi teh nya abdi kan didamel tebih wae. Ya. Istilahna abdi kan ngontrak jarang ameng. Nya.
Ati acan ya resma. Nya. Cuman abdi gerentek hate putana kan aya nu Nya. putana. Ah. Aku abdi teh nuju di kamera. Oh, nya. Di kalamian nikah we. Oh, jeung nu sanes. Abdi teh cenah naon da abdi kaburu nikah. Nya, oh jadi ya teh mitoha teh jadi teh nya. Sama Ustad Agana kada kaitu ka dieu lah. Oh, jadi pelimplan nya Haji Channel kapungkurna nya Wah Haji Eman. Lamun dia mah gitu. Jalan wae kanu sanes. Oh, gitu. Jadi tepugu teh aya kepastian gitu nya. Aya kepastian. Tapi mitoha abdi mah mitoha teh janten. Ya. Kita ngecewakeun Oh, biasa-biasa biasa. abdi gitu. Biasa-biasa tapi eta masalah ember mah anger we nya. Tos eta mah tos dihapus. Oh, tadi dihapuskeun. Bantos deui ka dieu. Oh. Salahna tina emer salah. Oh, salah kumaha Haji Eman? Abdi disimpen heula. Nya. Teh aya parabot. Oh. Cai ka ditu usum halodo jang. Nya. Usum halodo simpen heula. Tah abdi teh kapalih karer aya di nanangka teh aya nu disadap. Oh. Tah abdi teh bakat tingku. Patrieur. Nya. Usumnya jalan ka balong. Oh. Aya ririwa cenah. Hari pas ka dieu naik deui geus nyanak. Matak di dia mah kanker sareresna mah. Angker ya cenanya sanes angker barayanya aduh tuh. Tapi mah ku saha ieu ku pasti ku mitoha. Aduh kanker jadi angker baraya. Masya Allah tuh nya baraya. Tuh tinggal ngobrol nanya ari sahabat lama mah barayanya tuh. Kanker kuduna angker jadi kanker tuh. Oke lah. Nah, jadi kia ya Kang Haji Channel, Kang Haji Eman ya sekedap ya. Jadi masalah ember mah tos clear nya. Tos clear, sampai clear. Kan ieu tinggal nungguan Jerman jeung Bayern Munchen gitu nya. Jadi kudu positif man. Positif lepas. Kudu positif mana ulah lobak ku kali ku kaditu kadieu ngan urang aya ke di pikiran ku urang. Kene urang mah pamilihan mana nu hayang. Encan ieu encan pangso mana nu hiji final gitu. Ari ieu karek sabaraha? Karek 6 besar kasep. Oh, 6 besar. Kosong duaan mah. Nanti aja. Oh, nanti ajanya. Nanti ada di Masa ayeuna murah eta beuli 200 tapi kangna. Aduh, kata teh murah teh kasep. Atos ngoceh wae. Eta teh abdi teh ngadaguan ganti bulu ngaburu dulu. Eta mah Amun jalu mah ku abdi peser 500 oge. antasana jarak 2 minggu sabulan mah gitu teh. Tong ayeuna ge mangga wae nya eta mah ngeunyuhun ke dilempengkeun tong seueur saur gitu eta mah. 500 mah kabotan masalahna bikang pangersa. Aduh. Sok we taroskeun kanu sanes abdi ngabujeng ka pemirsa itilana nyarita. Ganti kana bolu anak saacan ngaburu sut teh. Atas ngaburu sut jadi bulu anyar deui. Ngaburu sut mah kade eta anu dihanap. Aya di dalam ngaburu sut. Geus biasa ngarahampang kana sarira. Oh tuh barayanya cenah. Alhamdulillah enak mah baraya ieu dua sahabat teh tos akur deui cenah. Tos clear perkawis ember baraya tuh nya. Mana tuh. Kieu ya. Di sauyunan teh nya silih ieu teh. Tuh, Masya Allah. Mugi Kang Haji Channel sareng Kang Haji Eman, Wah Haji Eman. Mugi dipaparinan kesehatan, kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Umurna dipasihan kapanjangan, umur anu berkah pokona mah. Cing sararehat Kang Haji Channel sareng Wah Haji Eman lah panginten. Kitunya baraya panginten sakitu heula lah pokona mah. Urang doakeun Kang Haji Channel sareng Kang Haji Eman dipaparinan kesehatan jeung kemudahan. Tong hilap perbanyak salawat, perbaiki salatna insyaallah berkah dan selalu lancar jaya. Nya. Siap. Itu diharap amankeun. Siap Wah Haji.
Mohonnya Ninggalin mohon hatur nuhun sing sehat Pak Haji Emana sareng Kang Haji channelna Amin. berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz